Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Bi mubtilati salati tetep dina martelakeun pirang-pirang perkara anu ngabatalkeun kana salat. Tabtulu bakal batal non as-sholatu sholat parduha tegesna parduna sholat wa nafluha sareng sunnatna sholat. La somun teu batal puasa wa iktikafun sareng iktikaf. Biniyati qat'iha kusabab niat megatkeun sholat. Wa talikihi sareng ngagantungkeunna itu qat'i. Bihusuli syai'in kalawan hasilna hiji perkara walau muhala jeung sanajan ayana itu syai' teh eta muhalan mustahil adian cek adat wa taraddudin sareng mangmang fihi dina itu qat'u ail qat'i tegasna ayana pegatna salat wala mu'akhadata sareng teu batal ku sabab maksana ieu qat'u sareng teu batal ku lawan sabab maksana ieu qat'u iwaswasin kalawan sabab waswas qahriyin bangsa maksa sholati dina sholat kali iman seperti iman wa gairihi sareng liana iman wa bifi'lin kasirin jeung kusabab pagawean anu loba migawe pagawean anu loba yakinan bari yakin min gairi jinsi af'aliha kalawan sanes jinis pirang-pirang pada melana itu sholat in sodaro lamun bijil itu fi'lin kasir iman tijalma ali manuni ngaman tahrimahu kana haramna itu fi'li au jahilahu atanapi bodoh man kana itu fi'lin walam yukdar sareng teu diudurkeun naon halu kaunihi tingkah ayana itu jahli wiraan bari tuluy urpan dina cek adat bigeri sidatil khaufi dina salianti salat sidatul khauf wa nafli safari salan salat sunat nyanyabaan bilapil qalili berbeda kalawan daharu saeutik berbeda kalawan pagawean anu saeutik khotwata ini seperti dua lengkahan bainit tasaata jeung sanajan jembar itu khotwatain haitsula wasbata dina sakira-kira teu loncat eta maujud wador bateni sareng kaya seperti dua tenggelan namun itu bihilafil qalil lau qasoda lamun aja si jama tanapi musolli salasan kana tilu gerakan tilu pagawean mutawaliatan anu tuluy-tuluy sumapala trasmida musolli tanapi jalma wahidatan kana pagawean atanapi gerakan usahiji aw syarwa atanapi tumandang si musolli fiha dina itu wahidah batolat mangka batal non salatu salatna si musolli wal kasiru jeung ari wal kasiru sareng wal kasiru atapana wal kasiri sareng ayeuna kitu berbeda jeung ayeuna pagawean saeutik amutapariki anu narima pisah-pisah bihaisu adu kalawan sakira-kira dibilang-bilang naon kulun saban-saban sahiji mun qati'an kana narima pegat-pegat
amma tina perkara qoblahu dina samemehna itu si kulun. Wahadul Bagawi sareng ari batasana Imam Bagawi biaya kuna kalawan surahna aya eta bainahuma antarana itu khotwatain naon qadu raqatin kira-kira sarakaat eta doib kama sakoma katerangan fil majmu' aya kitab majmu' walau kana sanajan aya non alfirul kasiru pagawean anu seueurna teh eta sahwan poho wa kasiru jeung ari pagawean loba teh eta kasalasi mudgotin seperti tilu pirang-pirang teungeulan wa khatwatin sareng tilu lengkahan tawalat anu tuluy-tuluy itu salah simutkeun biqadri khatwatin kalawan kira-kira lengkahan muktafaratin anu dihampura wa katari kirosi sareng sapertina gerakkeun sirahna si musolli wa yadai sareng dua leungeunna musolli walau ma'an jeung sanajan bareng wal khotwatu jeung ari lapad khotwah bipatil khoi kalawan dibaca patah kho eta al marratu masdar marrah eta nepi balikan wahya ari itu khotwah huna dina ieu bab eta naqlu rijlin pindahkeun sampean li amamin kapayun aw gairihi atana piliana amam fa inna qalama kalamun mindahkeun si jalma atana pi musolli ma'aha saratana itu rijlin al uhra kana rijlin anu sejenna kana sampe anu sejenna walau bila ta'aqubin jeung sanajan kalawan tanpa gantian fa khutwatani mangka eta dihitung dua lengkahan pakama sakuma perkara itamadahun yang geus tetegenan kana masya syekhuna urang sedena itu hajar fi syarhil minhaj dina syarah kitab al minhaj lakini ladi tetapina ari kaul jajama anu geus masri bihi kalawan ladi jajama anu geus masri Ibnu Hajar bihi kalawan ladi fi syarhil irsyad na syarah kitab irsyad bageri sareng liana irsyad annana klarijin saya sunah aya mindahkeun sampean mana lil ukhra sarta mindahkeun sampean sanesna ila muhadzatiha kana melebahanna itu ukhra wilaan bari tuluy-tuluy eta khotwatun dihitung salengkahan pakotun gua paina qala mangkalamun mindahkeun si musolli kulan kana saban-saban saji alat taqubi kalawan silih gantian khotwatani mangka ayeuna kitu alat taqubi kalawan silih gantian eta betul-betul khotwatani mangka ayeuna dua lengkahan bila nazain kalawan daya perebutan walau syaka jeung lamun mamang si jalma pipilin dina hiji pagawean aqolilun nah eta anu saeutik wa ari itu pilu teh al kasirun atana pinu seueur wala butlana mangka teu batal eta maujud wa tabtulu sareng batal salat bil wasbatik kusabab loncat wa ilam tata adat sanajan narima bilangan itu wasbah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mubtilatis shalah. Ieu pasal rek nyaritakeun pabatalan salat. Naon pabatalan salat teh? Batalna salat mah males hoti dua. Hiji anak kalakna teu cumpon syarat, bisa pirang-pirang syarat doa. Dua anak kalakna teu cumpon rukun.
mungkin teu cumpon syarat, mungkin teu cumpon rukun. Ketika teu cumpon baik syarat ataupun rukun batal salatna. Sakema cek Ibnu Ruslan wa yubtilu sholata taraka ruknin aw fawatu syaratin min syurutin qad madaw. Wa yubtilu ngabatalkeun sholata kana salat non tarku ruknin ninggalkeun hiji rukun aw fawatu syar'in atanapi ayeuna parat hiji syarat min syurutin tina pirang-pirang syarat salat qad madaw anu tos liwat. Itu ulama dina nyaritakeun ayeuna ayat bidikriha. Tabtulus sholatu farduha wa nafluha la saumun wa tikapun biniyati qat'iha. Batal salat rek farduna rek sunnatna ku sabab niat megatkeun salat. Urang ayeuna salat terus urang niat megatkeun salat kar salat teh boga paniatan inja jairun pohna teh kharajtu minas shalah atanapi inja fulanun qata'tu sholati mun datang si Zaid urang dek megatkeun salat dek eureun salat dek batalkeun salat geus kitu. Ketika ayeuna kitu niat megatkeun salat batal salatna. Erek sholat fardu, erek sholat sunat, atanapi sholat jenazah, atanapi jenis sujud tilawah termasuk sujud syukur. Man la saumun wa tikapun, mun puasa jeung itikaf mah teu batal. Urang ayeuna niat megatkeun puasa, urang teh keur puasa, niat megatkeun puasa, urang teh keur puasa lamun datang si Zaid arek dibatalkeun puasa teu batal. Itikaf teu batal. Atanapi wudu, atanapi ibadah haji gitu. Teu batal tama, tapi lamun ayeuna salatna ku niat megatkeunna eta batal. Sabab dina salat mah niat kudu terus dawam. Kudu terus satungtung ayeuna can beres mah kudu tuluy napal si niat teh. Kudu terus aya ulah pegat. Bedana teh salat. Nah, udah salat mah sageureung atuh jarakna. Jeung puasa. Tak puasa mah cek tadi la saumun wa tikafun. Wa taliki megatkeun salat atanapi ngagantungkeunna. Lamun datang si Zaid erek ayeuna kitu megatkeun kaula kana salat kaula tah eta taklek. Atanapi keur salat geus si ayeuna pegat salat eureun salat geus harita keneh batal salatna kita. Bi usuli syai'in ku hasilna hiji perkara. Lamun datang si Mang Anu urang rek ayeuna eureun salat, rek ayeuna mabatalkeun salat, batal ya harita keneh. Dan niat ngagantungkeun pegatna salat. Kitu. Naon we kana naon kade kana datangna hiji jalma, rek kana hasilna hiji perkara kitu. Walau muhalan cenah sanajan perkara teh mustahil cek adat. Seperti ayeuna kitu muhalan teh seperti ayeuna kitu suhu di sama bisa ngapung di langit. Mun urang bisa ngapung di langit, aing mendadak dibatalkeun ieu salat rek ngapung we ulin. Nya ge mustahil batal. Lamun urang ayeuna adamu qot isikin teu bisa di raheutan ku peso bohna teh kebal senjata mun aing pada neungeulan kuat dibacok kadon ngampul mah salat mal kikieuan jieuna aing ye naon make jeung kudu kian lah ribet sabat tarita keneh. Erek meniat megatkeun salat erek ngagantungkeun ayeuna
pegatna salat. Sok sanajan rek pindah ka salat nu sanesna. Ada urang mah ieu mah rek pindah ka salat nu liana bohna teh. Atanapi erek ngabaru deui salat anggeus batal salat. Naon sabab wa zalika limunafati dalika lil jazmi bin niatil masrud dawamuhu eta. Jadi niat nu disyaratkeun mah kudu ayeuna kitu dawa wihana salat. Terus ketika ayeuna pegat niatna berarti teu sumpon tah. Dan tawisna cek tadi kan metar itu syarat jeung rukun. Pabagianana niat berarti batal salat. Wa taruddudin pihi mang pihi dina ayeuna megatkeuna salat. Termasuk oge batal salat teh ku mang pegatna salat. Urang ieu salat kitu batal teu. Urang tadi ayeuna kitu niat kitu batal teu. Ngagantungkeun bohna teh pegatna salat eta we mang teu da eta tina pegatna salat eta ngabatalkeun kana salat. Maksudna teh naon maksudna teh? Wal muradu bit taraddud ayat ra'a syakkun munakidun lil jazmi. Maksudna mang di dieu teh nyaeta anyar datangna kamangmangan anu matak ngaleungitkeun kana kamantepan niat teh. Urang teh geus niat salat, barang migawe salat datang kamangmangan. Itu berarti eta teh kamangmangan eta teh mata kaleungitkeun kana kamantepan niat urang teh gitu. Tah eta ketika ayeuna urang teh salat kitu datang kamangmangan batal salat. Wala mu'akhadata biwaswasin kohrijin. Wala mu'adata jeung ayeuna teu batal salat tina harti teu naon-naon. Salat ketika ayeuna nu datangna teh waswas anu maksa. Waswas mah teu bisa ditolak seperti jama wudu kan. Nyokot cai beungkeun deui, cokot deui, beungeut deui. Mun salat, Allah. Nah eta perkara hanya datang karena pikiran bilah tiarin tanpa bisa diusahakan ku orang tuh bisa hese ngendalikeun kan eta mah teu batal ari waswas mah gitu. Waswas kohri nu maksa cirina maksa urang hese ngendalikeun Allah mencai geus kana beungeut cokot deui kana beungeut deui hayo we kitu waswas di setan da eta mah teu batal bisalat kal iman wa ghairi jiga iman we ya mah ayeuna waswas dina masalah ayeuna kitu kaimanan tetep we imanna mah jadi. Atanapi cenah saperti lamun mamangna salat ari ieu cenah urang aya mamangna salat teh kumaha cenah ieu hukumna cenah tah tah eta sami ayeuna teu batal. Naon atuh bedana antara syak jeung waswas? Cek tadi lamun ku ayeuna syak mah batal, lamun ku waswas henteu cekna sarana wa bihi walamu al farqu bainal waswasah wasyak bahwa
Perbedaan antara waswas jeung mang-mang nyaeta bahwa lamun syak ya cenah ayu damah yakin leungit keyakinan. Jadi pan mantak mambag hilang keyakinan, leungit keyakinan. Ketika leungit keyakinan lamun tadi teh ayeuna kitu batal. Sedangkan ari waswas mah wahya aya stamir yakin mah tetep aya walakin ngan si jalma teh yusawaru fi nafsihi takdirut taraddud. Si jalma teh ayeuna tergambar na hatena teh takdirut taraddud perkiraan mang-mang. Yakin mah aya keyakinan mah, tapi aya ayeuna rupa-rupa mang-mang kitu tah. Ari mang-mang tadi mah blank pisan eueuh keyakinan, ari waswas mah yakin mah aya. Ngan aya semu-semu timbul kemang-mangan gitu. Eta cenah tak mun waswas mah cuma tak kabatalkeun. Kal iman ka Allah coba iman ka Allah ya. Teu disiksa ayeuna si jalma ku sabab waswas anu maksa iman ayeuna ka Allah jeung nuliana seperti ibadah. Jalma ayeuna waswas iman ka Allah iman 100% kuduana teh timbung we kawaswasan tina ibadah danger keyakinan mah ka Allah eta mah tina etana sok aya karanteg hate anu kuat gitu ngagoda nanti setan teh kan matak ayeuna teu matak coprok iman ya jalma bieu teh salat timbul waswas atanapi wudu sebenarnya mah ku basuhan ka hiji teh geus jadi teu kudu dibalikan deui kulantaran jalma waswas sang balikan deui mun takbir deui tapi eta teh teu matak batal gampura waswas teras deui ayeuna kitu wa bi fi'lin kasirin batal salat ku sabab pagawean anu loba eta yakinan tapi bari yakin min geuri jinsi af'aliha bari lain jenis pagawean salat in sadaro miman alima tahrimahu lamun bijilna eta si ayeuna kitu pagawean teh di zaman nu apal hukum haramna atanapi lamun bodona teu dihampura bari tuluy-tuluy berarti batalna salat ayeuna kitu genep tah lamun hubunganna jeung pilin kasir naon anu genep teh hiji ayeuna pagaweana kudu loba seperti ayeuna kitu mana beda tilu lengkahan lah seperti tilu lengkahan kan eta hiji pagaweana loba dua migawena yakin tilu pagaweana teh lain jenis pagawean salat berarti luar pagawean salat ari kitu mah gerakan salat itu nanaon ieu mah luar gerakan salat lain jenis pagawean salat opat ayeuna bijilna ayeuna migawena teh nu apal kana hukum haramna 5 tuluy genep lain tina salat sidatul khauf sareng ayeuna salat sunat nyaba tak ketika aya genep syarat eta terus eta jalma migawe pagawean loba batal salat genep teh malamun ayeuna kitu saeuting henteu kumaha lamun teu yakin henteu kumaha lamun jenis pagaweanna jenis gerakan salat henteu teu apa cenah jusugan teh ayeuna meunang kieu pake teu meunang jalma bodoh jauh ti ulama henteu kebalikanna berarti henteu jadi kudu genep syarat eta tah namun hubunganna jeung fi'lin kasir bilapil qalil
Jadi carita lamun gerakanna pagaweana ayeuna saeutik khotwatain dua lengkahan wah ini tasata jeung sadajan ayeuna jembar itu khotwatain ngalengkah dua lengkahan sakali kali dua kali eta dihitung ayeuna gerakan anu ayeuna qalil eta mah teu matak ngabatalkeun kana salat dihitungna gerakanna ayeuna saeutik eta teu matak batal sebab cenah ceukna sarana mah Kanjeng kantos midamel padamelan atau nepi gerakan sakedik sareng ngawidian seperti naon cenah Kanjeng kantos nyopot ngalaan dua sendalna nuju ngatepan sareng nyimpen Kanjeng kana eta dua sendal teh di belah kencaeun Kanjeng teras deui Kanjeng kantos cenah ayeuna mencetan sampean Siti Aisyah nalika sujud. Teras deui Kanjeng ayeuna kantos isyarah ngajawab salam. Berarti kan eta ku gerakan seperti panangan. Teras deui ayeuna kitu Kanjeng kantos miwarang maehan dua sato hideung nyaeta keur salat neka salat nyaeta orai jeung kalajengkeun. Teras deui Kanjeng kantos ayeuna miwarang nolak jaman rek kaliwat ka hareupeun urang keur salat. Jadi eta teh asal gerakanna pilin qalil eta teu ngabatalkeun salat. Kumaha pilin qalil teh ka khotwatain dua ayeuna lengkahan. Wah ini tasahata sanajan ayeuna jembar lega cek urang mah luas itu gerakannya panjang gitulah meureun cek urang mah gitu. Nah, namun leungeun teh mah kitukeun rada lebar kitu henteu sautek itu saata teh. Asalkeun di ayeuna masih keneh dua ke bawah, dua tanapi hiji dihitung pilin qasir. Ketika pilin qalil gitu teu batal. Kan aya bedana naon hae sulawas batal tapi dina sakira-kira teu loncat ari dua ge mun loncat mah batal gajeng kahareup ngaclog batal tah mah tuh ayeuna kitu sabab eta mah kacida teh ya walas batul paisatu teh ya loncat anu tarik loncat mah batal loncat nya ge mun carita loncatna sakali ngaclog buahna teh tapi kan tarik eta ngaran loncatna eueuh nu laut eta batal tak lamun erek pindah seperti anu ngaratakeun ti tukang ka barisan imam ka hareup ulah cepet teuing ulah bisi disangka ayeuna kitu loncat patah-patah we truk ka hareup sampean hiji set ka hareup deui kitu eta masih keneh dihitung dua lengkahan tak teu batal ge kitu pilun qalil kumaha lamun aya tina dua lengkah tapi loncat cek tadi teh ngabatalkeun tah mah kitu tapi diwal oge kumaha lamun posisina nya tak kaget urang teh pas matak loncat atanapi ieu teh aya orai eta mah teu batal aya paudurah wador batain naam wador batain dua tenggelam batain eta ayeuna kitu hitung pilin qalil teu batal
lau kosoda salasan mutawaliatan orang teu ngamaksud erek migawe gerakan ayeuna salasan tilu gerakan tuluy erek set bohna teh lah naon eta mah terus barang kapigawe hiji kitu semua pahala wahidatan umata eta batolat sholatu batal sholatna. Nah sabab eta aya qasodal mubtil sabab ngamaksud perkara nu ngabatalkeun lamun ngamaksudna ayana kitungan dua mah reka pigawe hiji geus puguh teu eta lantaran tilbang geus batas ayana pilun kasir tak neja kanu batal sanajan teu dipigawe kerek satengahna atau sebagianna batal. Wal kasirun mutafariku ari pagawe anu pisah-pisah ieu mah henteu tuluy-tuluyan henteu mutawaliyah ieu mah ye lawan tina mutawaliyah mutafarik eureun-eureunan teh mun leungeun ka dieu eureun heula ka dieu mun suku ka hareup cat cicing heula cat lamun ka hareup suku turun ka hareup eta mutawaliyah ngaran lamun eureun-eureunan eta ngaranna mutafarik. Kumaha eta loba tapi mutafarik tilu lengkah tapi eureun-eureunan cek urang nama bihae seuy aduh kulun munqatian kawan sakieu dihitung saban-saban saya teh munqatian pegat terpisah gitu sama kulun tilu memehna ta eta ieu masih kene diatapkeun tadi teh kana bilapil qalil dikecualikeun berarti teu batal. Jadi supaya teu batal mah ulah mutawaliyat we. Eureun-eureunan mun ceuk paribasana urang rek ngagaro tapi ku anggota anu sifatna gede aya ku nu leutik mah teu naon kan. Ku curug teu paling makruh. Di antarana gerakan anu ieu teh kanyut bobogaan nah sia teh terus jari-jari ceuli kelopak mata bibir irung eta gerakan ayeuna moal mata kabatalkeun anggota leutik lamun anggota badat leungit tah supaya ayeuna teu batal mun qotian kudu pegat-pegat. Naon cenah jadi dalilna cek nasarana loba tapi eureun-eureunan teu ngabatalkeun kanjeng cina kantos ngagendong sahabat Umamah duka teu damang dukana tak kanjeng cina upami sujud nyimpen cina eta Umamah teh upami bade cengkat gendong deui aya riwayat kitu. Eta teu matak batal da eureun-eureunan teu terus dibabawa mencarita gendongan ari batasan Imam Bagawi nyaeta antara dua pagawean teh kira-kira sangateun dhaif cenah. Jadi Imam Al-Bagawi mah berpendapat sarokaateun cenah eta teh cenah lemah. Jadi nafsiran mutafarrik anu cek tadi eureun-eureunan teh kira-kira jarakna sarokaateun cenah dhaif
asal kaitung cek adat eureun-eureunan we teh kudu dibatasan ku sarokaateun jeung henteu nah gitu. Jadi intina pagawean loba anu pisah-pisahan eta teu matak taksir teu matak ayeuna ngepek karena ngabatakeun salat ketika mutabarik teh cek adat eureun-eureunan cek adat lain mutawalian tuluy-tuluna. Jadi sakira-kira pagawean kadua teh teu nyambung pisah pegat tina pagawean kahiji katilu tina kadua cenah kitu ngaran mutaparik teh teu terus-terusan. Walau kana pilul kasirusawan kumaha lamun poho pencabangan masalah ya. Kumaha cenah pagaweana teh loba tapi poho ieu mah. Nah, lamun poho kitu walau kana atuh goyah ieu mah. Sanajan pagawean lobana teh poho. Sanajan pagaweana ayeuna loba poho ketika ayeuna kitu cek tadi teh ayeuna kitu pilin kasir eta ayeuna kitu syaratna tadi we eta ngabatalkeun kela salah nya ngabatalkeun asal nu genep we eta kela painah yubdilu tapi cenah ge kela nyam ka mana teh. Ah walaan ieu dikurung berarti kurung deui wapilin kasir berarti ka dinya. Wapilin kasirin wilaan walau kana sahwan. Ketika jalma migawe pagawean anu loba katakanlah 3 gerakan tapi tuluy-tuluy. Sok sanajan poho eta ngabatalkeun. Ngabatalkeun. Tapi cek tadi aya yakinannya. Jadi kan yakinan kela di mana itu titik temuna walau kana pieu kasih sahwan salahna atuh oh iya painah yuk tilu batalkeun tuh ya anal hajat latan ileh sabab pangabutuh teu ngajak kana eta pagawean malodatil hajat ileh seperti sesuatu batal. Intina lamun eta gerakan leuwihna teh kulantaran nu dimeunangkeun teh salat silatul haub atanapi aya kasieun teh kakaget atanapi salat nafli sapar teu naon eta. Oh yakinan teh lain poho eta na yakin mah kana migawe eta na leuwihna eta. Migawe kana pagaweanana kitu yakin teh. Lain karena migawena karena poho gitu maksudnya yakinan luhur mah tapi migawe karena pilin kasirna gitu ieu teh 3 ieu teh 4 gitu loba gitu. Terus wal kasiru kasasi mutgotin seperti kumaha cenah ayeuna pagawean loba teh 3 gayeman ti urang sapek urang eta 3 pagawean loba batal. Wa khotwatin 3 lengkahan cenah. Tawalat tapi tuluy-tuluy cek tadi teh kan. Eta mah 3 lengkahan teu kudu sajinis cenah. Dek tina 2 jinis, dek 3 jinis. Contoh kahiji ngalengkah, kadua neungeul, bohna gerakanna beda-beda. Katilu buana teh loncat batal. Atanapi 2 ngalengkah, hiji ngalengkah, 2 ngalengkah, 3 neungeul, dihitung 3 batal. Jadi teu kudu nu sajinis gitu. Beda jenis ge ketika 3 pagawean loba eta batal. Wa in kana bi qada khatwatin tafarotin
jeung deui sanajan eta tuluy-tuluy teh saukuran lengkahan nu dihampura. Eta lengkahan teh cenah ayeuna kitu. Kabeh ge ayeuna kitu kasipatin idil khotbah karena ayeuna ari lengkahan teh eta latakunu. Teu aya khotbah teh eta illa muktafaratan anu dihampura. Illa ayu qala anu diucapkeun. Ihtaroja uturija diraksa bihi kalawan itu. Apilu teh anil khotwatil masubah bil wasbah. Lengkahan anu dibarengan ku loncat. Ketika ngalengkah mah dihampura keneh kan. Teu da salahna. Ngalengkah urang bawana teh hiji atau napi dua kan teh cek teh da naon pilu kali mah. Gitu. Tapi ketika urang ngalengkah dibarengan ku loncat eta geus lain muktafar. Gitu eta mah gitu. Taya cek dia tilu pagawean seperti tilu lengkahan sosana jangan lengkahan anu muktafar tetep ngabatalkeun mun ayat carita da urang mah teu ngaloncat kitu maksudna ieu teh dek ngajawab kitu da urang mah teu loncat wa in kanat bi qadri khotwatin muktafar nya ge lengkahan ayeuna mun dua henteu tilu mah eta geus batas leuwih nya gitu loncat anggar we anggar we ayeuna batal salat eta. Wa katari kirosi jeung deui saperti ngagerakeun sirahna waya daeh ayeuna dua leungeunna. Sirah leungeun puter-puter. Dengdek dengdek. Teu disyaratkeun hiji anggota oge teh geus sami. Sirah ya awak bohna tuh geus kaitung sabariji teh can suku bohna teh kamal mun si kabeh mah cacak sirah unggul wae ketika geus ayeuna pilin kasir mah batal kamal mun jeung awak kamal mun jeung suku gitu. Walau ma'an jeung sanajan ayeuna babarengan tetap eta batal ayeuna ketika orang ngegerak-gerakeun sirah jeung dua leungeun bohna teh babarengan itu kudu sajenis unggul ketika campur-campur asal gerakan leuwih ayeuna tilu gerakan batal. Ini ngebahas khotwah teh dibaca fataho eta teh masdar marroh. Khotwatun fa'latun wa fa'latun limarratin kajah sah non wa fi'latun dihayatin kajilsah gituan nya. Alfiah teh. Masdar marroh khotwah ari marroh teh bilangan. Wa hiya huna naqlu rijin li imamin. Tana ieu bab mah mindahkeun sampean li amamin awiri ka pahareup atanapi ka li anti hareup rek hareup rek tengah gigir fa inna qala mal uhra walau bila ta'ku pakhot watani matak lamun mindahkeun jeung nuliana tanpa ayeuna kitu tanpa ayeuna kitu gantian tuluy-tuluy dihitung dua. Tak kulantaran bahasana khotwah cenah ieu mah dibedah secara alat. Khotwah teh cenah masdar maroh mah tuduh kana bilangan berarti khotwah hiji lengkahan. Berarti barang gerakeun hiji suku teh hiji dihitungna. Ketika ayeuna kitu hiji deui mun caita nu katuh digerakeun hiji tah. Digerakeun nu kenca dua cenah. Dihitungna ayeuna sakhotwah hiji ngitungna lamun beda deui anggota dua eta cek pangitung syehuna nya salah minhaj kituna aya kitu aya deui nu hitungna ayeuna ngarang Syarah Ibnu Hajarna enon Syarah Irsad mah anna naklari jelin ma naklil uhra ila madatiha wilaan khotwatun
cek bieu mah mindahkeun hiji suku katuhu terus mindahkeun suku kenca dihitung dua lengkahan cek nu kadua mah mindahkeun ayeuna bohna teh suku katuhu terus mindahkeun ka kenca tapi muhadah melebahan ayeuna suku sejajar mun urang mah mun carita nu rek ngaratakeun barisan teh makmum jeung imam pan kahareup teh bohna aya nu sakali kan aya nu dua kenca terus kenca bener terus katuh terus diratakeun dihitungna ayeuna hiji dia lamun suku kaharep terak suku katuh suku kenca teh kan kudu ngakurkeun biar kurek terus suku dihareup katuh dihareup kenca di tukang mun rek pindah bohna teh pasina ge suku hareup kahareup suku kenca eta muhadah ngarataan kanu atuh supaya lempeng kan kahareup tak cek pendapat kadua dihitung hiji oh cina pira kudu hitung dua tuh ngarang kitu mah tak kudu jeung nu kencana tak hitung hiji we watir hitung dua mah aya cek nu tadi mah setiap nggerakkeun hiji anggota mun katuh hiji mun kenca hiji berarti dua aya cek nu ieu mah ketika rek ngakuran anu kenca teh maksudna mah ade kanu katuhu eta dihitung hiji khotwatun kitu. Ngan cekna kadua mun dihitung ayeuna dua lengkah nu kumaha tuh cekna kadua pa inna qolaqulan alat aku pa khotwatan bila naja. Ketika ayeuna kitu mindahkeun si saban-saban sahiji maksudna katuh kencana teh silih gantian tak cek orang nama pakot watani dihitung ayeuna dua kan lebih jelas dulu oh di kiaskeun cenah kitab tuhbah mah kana gerakan dua leungeun tuluy-tuluy cenah atanapi ayeuna kitu bareng dua kali tapi beda-beda nya kitu di cenah suku ge diakurkeun tiga leungeun cenah kitu dengan kadieu roy kadieu eta cenah dihitungna ayeuna kitu dihitungna lamun ayeuna kitu eta hiji tapi lamun ayeuna kitu ta'aqub teh ngiring-ngiringan ta'aqub teh aku mah mengiring-iringan eta ayeuna dihitung terus-terusan gitu khotwatani dua ayeuna lengkahan jadi meureun ieu mah lamun dihitung weuh jeda jigana teh dihitung dua teh lamun ayeuna terus-terusan jiga nu tadi teh kahareup suku katuhu terus kenca keur ngakuran muhadah suku katuhu hiji tapi lamun suku katuhu trak lila terus teh kenca eta dihitung dua walau syaka pipilin mun urang mang cenah dina hiji pagawean
Paina kolakulan balik di dia can pas paina kolakulan cenah sarana eta aya min gairi muhadatin oh ieu mah gair muhadat paina dia aing mindahkeun teh ya mah lain gair muhadat lain dek meneran nu tadi mah ngagerakeun suku kenca teh rek ngakuran nu katuru rek muhadah malebahan ieu mah gair muhadah beda deui tah eta kakara gitu gitu. Lamun aya jalma mang dina migawe hiji pagawean ieu teh pagawean teh saeutik atana piloba eta teu batal nah bab salatna mah bakal terus kayaan sawe gitu. Urang tadi gerak da hitung loba dihitung saeutiknya lamun saeutik mah da teu batal sok sieun loba batal cenah urang fala butlana teu batal oh ihtilaf cek kaul muktamad teu batal cek sakaul deui batal cek sakaul deui kandekeun nepikeun ka pertelana tingkah ka puguhna estetikna loba cek kaul muktamad da halat mah istimror tak ayana ada hukuman sah teu batal batal soal ku sabab loncat sanajan tebing bilangan sanajan sekali bahwa teh batal la tabtulu